Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiasa pendak deui dina pangajaran basa Sunda. Pak Udin ngaraosono ka hidep sadaya pamuga-mugi daramang. Sata candi kawitan hayu urang bika sami-sami kumaos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo pertemuan anu kahiji, hidap sadaya bade diajar ngenaan kaulinan jeung olahraga. Tujuan pangajaran siswa paham eusi teks kakawihan sareng ngalantunkeun eusi kakawihan. Teras nu katilu ngagunakeun istilah olahraga. Tah kanggo kakawihan saleresna atos diajar di semester hiji anu judulna oray-orayan. Sapertos kieu. Oray-orayan luar leor mapai sawah, entong ka sawah parena keur sedeng beka, mending ge teuleum dileuwih loba nu mandi, saha nu mandi anu mandina pandeuri. Oray-orayan luar leor mapai kebon, entong ka kebon loba barudak keur ngangon, mending ge teuleum dileuwih loba nu mandi, saha nu mandi anu mandina pandeuri. Tah eta contoh laguan oray-orayan nya. Kanggo saterasna hidep bade diajar oge ngeunaan istilah olahraga. Tah sateuacankeun istilah olahraga aya contoh jenis olahraga di antawisna pencak silat, renang, sepak bola, lompat jauh, senam, sareng bulu tangkis. Dina istilah sepak bola aya nu namina out, teras aya nu namina gul nya sapertos kitu. Tah olahraga seueur pisan manfaatna kanggo urang sadaya nya. Bentuk syukur ka Allah Subhanahu wa taala urang kedah ngajaga anggota badan urang sadaya. Di antawisna manfaat olahraga nyaeta ngurangan resiko penyakit, ningkatkeun daya tahan tubuh, ngurangan stres, ningkatkeun kabugaran jasmani, nyaimbangkeun berat badan. Tah olahraga kacida pisan seueur manfaatna. Kukituna hidep salami PJJ pamuga-mugi tiasa ngajadalkeun olahraga nya bager soleh-solehah. Alhamdulillah pangajaran dina dinten ayeuna parantos rengse. Pamuga-mugi hidep sadaya tiasa paham. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo pancena insyaallah ku Bapa didamelkeun di Google Form kanggo latihan nya supaya hidep sadaya langkung ngartos. Hatur nuhun sakali di kasadayana.